Masih ya sama motor itu anjing tukang ngalontek gublah-gublah gitu kenal sih itu tunduk kenal tingali euy tingali euy ya itu sih bahaya tanggung jawab ieu deuleu teu sadar kalau mau tah kumaha tuh masih baik pisan aing kang ngalontek bisa mah motor mah ngopi ieu tingali kan ayo ngopi ya kumaha tuh tanggung jawab sama ieu kete teh gaduh acis apa ayeuna Pak? Ya sok lagi ngan anjing ka bumi abi gitu. Mun ke paling abi ka bumi bos heula bade kasbon. Mun. Pas waktu ayeuna can aku ke bumi na atunya. Nah itu sang angkat teh ke bumi na nya. Ayo kumaha bantuan deui. Ya, ieu mah harus gitu sana motor teh api geus kat we. Itu jidan tadi teh katabrak ku tukang ngalon euy. Biar tinggal di jalan. Tah. Kayu. Mi tah. Oh, malanggan. Aduh. Ini bisa katabrak, Kak. Jadi tingali ningan. Iya na kita tingali. Iya nama laweung. Udah ini kayak masalah nih ada pikiran. Kumaha tuh, nya injing abi kali deui we. Bade ningali perkembanganna sakanteuna bade tanggung jawab. Dan aku ka bumi nya ka kamar. Capek kalau aing kalau dengan tahun goblok. Nabrak jauh ini bang ini saya sama segala wae kumaha tuh ayeuna oh mak kumaha ayeuna nya pantas nabrak jalma teu gawe aneh naon ayeuna ka dieu teu digawe ka dieu naon gaduh bisa ikan acik ya bos target minggu kamari dan digantian depan motong tidak gaji bos ya motong bos sebentar kondoy ya bos barangkali kalau mati bos sama ya tak cokot lah ayo nama dah saya dapat silakan sama nyamu kami beri bono juta hidup mah gawe bener bos bener aja awalnya transfer ya oke kayak kamu minta apa bos ada yang narik lagi oke gitu alhamdulillahirobbilalamin ya Allah terus kedua aja nambah
biasa. Anu nabrak lin, kemari. Kemari. Nya. Meureun. Yuk dipegang. Bener. Yuk bener. Begal, Pan. Barang kamari eta nya. Aduh, ngapain jaminan kan? Pan. Ya enak. Iya, Pan. Begal. Kumaha ieu? Kapan? Ya, haji sampai kantong gelan leungit. Aduh, sambil rek ka Pemina. Ya, bener aya. Ono cewek. Ayo diantar ya. Ya, yeuna tuh. Ayo. Ya pengemis deung. Jika 2.000 tapi rasa karunya ada abdi ge butuh. Pajan we lah. Yuk. Ayo kanggo anya. Turun. Alhamdulillah itu masih semoga digertosan ini. Kumaha bade nyariosna. Abdi kalah izin terus nabrak sudah kulit tadi gentosan. Tuh, dewa ayeuna malah, yos kamu ngina we. Ting maya. Assalamualaikum. Ada tinggali perkembangan si Adena. Oh, ajudan. Nuhun. Din. Maaf, perkembangan anak baik kan? Emang nyariosna di dewanya yang pada cari-carinya. Nambahan si Ade teh terus begal deui. Abi duka ayeuna duka kemari da 32 acan, 32 nanaon deui. Ada standar begal. Aduh, gitu. Hirup tos enak. Tapi inget ke babaturan gitu ya, babaturan SMP. Masih olot ya, itu babaturan SMP kurangnya tapi terleutik. Aya we bebarengan eta pokona masih olot mah urang persis teh sok aya we, sok inget keur mere jajan es 2000-eun urang perlu duit pang jajankeun ku manehna. Asisten. Bos, antar urang yuk boleh ikat ke olot. Nah, yang kanjak, lihat kemana-mana. Kasih barang-barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olot. Udah banget. Ini gina. Iya, salah. Musibah. Ya. Natabrak ko abi pa. Ay kali juga mga karunya to asisten na kali ko. Kedap ay tayo na si. Tahu lu pakai dia. Itu ko na si Pak.
Tapi jalan pentas nanti tinggali wah itu kan akhirnya jadi ayah bapak dan tempatnya kali ayah dinya udah kena nasi ku abi iya terus ditambah bapak ayah terus ayah kan tapi kemarin sampai kebegalan iya kumaha atau ditambah aja tuh kawan alita kita bicara faktor apa saya hubungan pekerjaan itu di kantor pusat belum internal mana wi dan kapan ini udah mananya alhamdulillah ya Allah pas kata ayo di pekerjaan